Bismillahirrahmanirrahim. Rusak berarti negara ulah disalahkan umat sebab kumaha nu dua, pemerintah rusak, kiai rusak, umat lebih rusak. Pemerintah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada. Untung kiai deui lembur-lembur masih kayak nu rada bener jasa memang geus hese rada berada. Nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur kuari. Geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas. Ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat. Ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling. Berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang aman jasa. Nu mantak di dieu make bahasana ge afa amina ahlul qura. Maka apakah merasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna? Geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama. Ngarasa aman layat yahum tina datangna basuna siksa kaulan agung cek Allah bayatan ti peuting. Ulah ngarasa aman sia tea kusabab sia moral sia tea geus lain islami. Sia geus ngabohongkeun ka Allah, sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah, sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing. Awas. Sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting bre. Masya Allah. Gofiluna anu keur poho kana siksa. Ku hari mah teu para roja kabehan ge. Urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah paroho kabeh ge. Kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cek jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah. Geus puguh nya beralasan ieu mah kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae. Sia-sia nu boga atuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon. Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia, salah sia. Ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh. Kiai baheula mah kula nosok didongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah. Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya, jang di tengah TV-na aya, jang di dapur TV-na aya, jang urang dapur di kamar ge aya TV. Kiai kuari mah TV. Bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara? Tuh, sia mah nyahoban. Keur ngising ge nonton TV ngising nonton TV. Berarti kan rusak jasa ieu. Rusak jasa. Masya Allah. Tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta. Nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura. Hamzah lil inkar li taubih. Hei masyarakat Indonesia, jak Allah ya jak Allah.
ulah ngarasa aman sia afamir ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat nu baraheula ku bolon teuing sia eta bagus itu ulah ta afa amina lil inkar atau li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa cek Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa ahli Balaraja ahli Curug ahli Sepatan ya disiksa ngan Cilongok aman sebab muzina di Cilongok mantep nu mabok nu judi di Cilongok mah aya ge di Balaraja ngan di delek KTP-na urang Cilongok aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na suka mantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulna inkar ka Rasulna disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb awa aminal qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli negara khususna di negara urang ieu kabenan kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi kreditan cek biar ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bela aja sarua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab tenurut ka rasulna awas ya siksa ku aing cek Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyat ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunami keun ku Gusti Allah Yogyakarta penting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada
dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikan di luar tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teu nyaona naon ditanya geus hujan entos Kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah ini kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh masyaallah tinggal aya karawang-karawang na doang geus lain tina cai hujan tina jatiluhur tina kiriman kiman kitu nyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh nu kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia ade kunaon urang ngomong kejadian alam kieu alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia wae ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teh kudu dititah kiai teh mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ali-ali Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan
tiup kuk malaikat ditiup malaikat tilok main-main malaikat memang main-main itu bomun malaikat main-main bahaya menaya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema pakai trompet patet malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua ibot atuh bahagia cilaka ujiannya emang kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul ya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa teka jawab gue dosen iya apa ya sejarah saya oh hese terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Yana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu sakitu. Ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini dia ka ditu bisi kapeupeuh. Bisa tak kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai kabeh dosen-dosen ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekeuna pan malaikat Jibril teh ku ari ku bom batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae ku teh ja marah mari kiai bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cak eta kiai kiai kolot juga gak amat cak bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul ka edeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun jangan balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nyana sakira teu hayang aing aduh serem jasa teh kiai sakena ieu awa amina ahlul qura masyaallah tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang gua gitu jawabannya meyakinkan kiai kos itu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung ya nage aduh aing sakina teh datang deui itu mahasiswa kiai jangan sembarangan sakina ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah
yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Deok siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui nya saing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa minalul qura. Dua ayat. Afa minalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa minalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kula mal nanya di sabada sia edit sia kan itu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku haring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Picieun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa di Picieun ku nyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge Mufasir tanya kaki Mufasir salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko ku ari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat je lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung mana ku ari geus tobat nya mah dipenta ku ari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem. Sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Si kiai nang di mana nyawa kos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Je, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Ku hari mau sajadah, salat.
boga perusahaan leletika jaksa kadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagan lamun ahli negara wari brutal moral nara rusak kemudian tersadar timimiti anu ngagogoh dia tahu wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung teh meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona teh ieu geus teu bisa masyaallah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade teguran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu kitu coba tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae ngan lain eta coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa nembak hujan aing ge bisa je cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasehatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tukangan nasehatan Golkar tau kos gitu mah tirok bareres no bener dengan nasehatan anak Masya Allah Karim nah iya ditegur ku Gusti Allah dele umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya belekeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing na'udzubillah min dzalik afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun maka apakah ngarasa aman ahli negara karena penyambupaya Allah yang mengistidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberikan nikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah
batu lain lalagaan di orang mas subur jasa timimiti emas bageula mangan cikotok doang kuarima di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagian geus pugu di Brebes emas teh sakopeah malulu lain lalagaan emas malulu emas tono tamah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja di koran waya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawahan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang urai barang pajak terus-terusan ketika urang tuh mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bawata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat indahkeun deui ku bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RT awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang ketika orang diberi awak sehat kurang dipakai muyah maye lalagan heureyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah cek nya aing teu naon awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing ada lain lalagan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakremplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang besi aya nu judi tegor besi aya nu maling tegor kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard wallahu alam bimaradi awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan
berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz lantaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala nah eta kalimat-kalimat teh teu meunang sambarangan kalanjutanana lu bantak ngaji teh lain sambarangan ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tah dek datang ka dinya lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana kudu ku ala kudu ku fi kudu ku ila dan lain-lain sebagainya kudu ku ba pasantren teh mikiran gos gitu tah ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu lain parantina ieu mah ieu tah nu mantak lamun aya salah bae buatan batur kajahoan ku urang salah ieu budak ieu kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu tuh kan teu nerop mah teu nerop jore urang hulu kopiahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren ngaranna tenerop eta tenerop uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok tenerop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggih kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jore ieu ge tenerop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah sia masa di hatean bebangun endeup teh ya heula-heulanan kumaha lamun awewena geulis salakina jore nah iya lamun salakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nyamancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu aduh tuh aja pendek jangan kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hidungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah teh hesekeun nasib atuh ngaranna ge eta kumaha mantah eta teh tenerop ngaranna nu kasep kawin jeung nu geulis eta mah pariuk mangge kekepas kasep pamajikan jore ya tugas nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam cicak apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud
apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu lu baheula zaman Kangjeng Nabi lu tali salah umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kafirin santerona khususna ahli Mekah atawa kafirin atawa kuari Mekah urang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurus dunia masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imam geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun ibrah teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim isain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud wanas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadi
barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya yarong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yaritsunal arda ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal arda make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunya nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah lagu ento ngeta nu boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditekeun ku Amerika
tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual bursa 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung balik ieu mah tuh kira kumaha coba ieu perang urang teu nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahona naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh stabil dek kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaanana dek kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana. Lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi? Sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar. Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh? Aing balik ka Singapura. Teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyasa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing ge sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencari teh hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia kumaha nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu ilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat boh bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu
Kuari di Indonesia geus mah geus cerita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geus-geusan heulana. Kuari urang mah cerita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kamu bisa henteu sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen kumaha nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baraheula manan manehanna teu iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun oh dipikir henteu sakadar ngadengekeun oh dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawaris kana taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kagero permasalahanna henteu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kabangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu dalekeun cak Allah launa sya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus
dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta nagara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wah luar biasa biadabna didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disengsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun, 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi. Orang dakwah nu ngadengekeun bage geus frustasi. Deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal. Nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh. Saling-sarikeun. Nuh, aya nyeun kapal mah deket laut, lain di tengah-tengah negara. Sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha? Kapal mah ayana di laut. Cek Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan siapa Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis ham nah Kanan nutilu asup kalau ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian ngatu kadu naon gatu ngaranna kitu Iran, Persia. Ya eta keturunanna terus kaya Turki, Cina, ieu termasuk urang. Ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh iman siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah kali ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung satu teh iman ngaran lagi terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ieu gunung naon gara-garana kapal Judi di Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana?
aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang Kangjeng kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih kayak gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masya Allah, nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, tuh negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna. Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam, Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunia adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeunna ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi.